sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar wal-mustaghfirina bil-ashar. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina nyaeta jalma-jalma na'tun eta teh jadi sifat au badalun atawa jadi badal minal ladzina tina kecap alladzina qoblahu anu alladzin yaquluna anu pada ngucap itu ladzina kabeh ya Rabbana nun pangeran abdi sadaya innana saestuna abdi sadaya eta amanna iman abdi sadaya sodaqna tegesna ngabenerkeun abdi sadaya bika ka Gusti wa bi rasulika jeung ka rasul Gusti. Faghfir lana faghfir mugi ngahapunten Gusti lana ka abdi sadaya dzunubana kana pirang-pirang dosa abdi sadaya wa qina jeung mugi ngaraksa Gusti ka abdi sadaya azaban nari tina seuneu neraka tina siksaan seuneu neraka. As-sabirina anu salabar kabeh ala taati kana ngajalankeun taat ka Allah wa anil maksiati jeung sabar ninggalkeun maksiat. Na'tun ari lapad as-sabirina eta jadi naat. Was-sadiqina jeung anu balener kabeh fil imani dina imana. Wal qanitina jeung nu taraat kabeh al muti'ina tegasna nu taat sadaya lillahi ka Gusti Allah. Wal mufiqina jeung anu daek infak kabeh al mutasaddiqina tegasna nu sarodaqah kabeh. Wal mustaghfirina jeung nu menta pangampura kabeh Allah ka Allah bi ayyaqulu kalawan gambaran yen ngarucap itu mustaghfirin Allahumma gfir lana Allahumma nun Gusti Allahumma ya Allah igfir mugi ngahampura Gusti lana ka abdi sadaya bil ashari dina waktu sahur janari awakhirul laili tegesna pirang-pirang akhir peuting khusat dikhususkeun itu lapan ashar bizikri kalawan disebut di annaha karena sanyana itu ashar eta waqtul ghaflati waktuna poho ghaflah walazatin naumi jeung waktu ngeungeunahna sare. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada kamari nguningakeun bahwa Allah ngajangjikeun hiji tempat anu pohara saena nu disebut sawarga ya. Urang diparentah ku Allah pikeun neangan jalan sangkan urang jadi ahlul jannah. Dina ayat anu sanes aya bahasa wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin.
kudu gagancangan anjeun kabeh menta pangampura Allah jeung kudu gagancangan aranjeun ngudag kana sawargana Allah. Jadi aya dua parentah gagancangan di dinya, kahiji kudu gagancangan tobat, kadua kudu gagancangan dina taat. Dina tobat teu meunang diengkekeun, begitu urang rumasa tas ngalakukeun salah saharita keneh minimal istighfar teu kenging dilamikeun. Hangke kagok tas asar istighfarna teu kenging kitu. Iraha urang sadar urang tas milampah dosa harita keneh urang enggal geura istighfar. Kitu deui kana kawajiban. Margi wajannatin kudu gura giru anjeun ngudag kana sawargana Allah. Pas kumping waktos wajibna urang ngalaksanakeun salat enggal teu kenging diengke-engke. Parentah Allah eta kedah gagancangan. Tah parentah kangge gagancangan dina Al-Qur'an bahasana teh benten aya wasari'u aya is'au. Upami wasari'u itu tidak ada tempo, tidak ada jeda, begitu orang menyadari harita keneh orang kedah bereaksi. Begitu orang milampah dosa harita keneh kudu ditobatanana. Tu wasari'u. Upami is'au sami logatna kudu gagancangan ngan ari is'au mah aya jeda. Contoh dina lafad idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Apabila sudah diumumkan waktunya Jum'ah maka bersegeralah kamu ila dzikrillah. Ta dzikrillah di dinya teh nyaeta kangge ibadah salat Jum'ah. Nah, gagancangan di dinya di tafsiran ku ulama tafsir gagancangan kangge persiapan. Naon margina sabab dina khususna ibadah Jum'ah mah berbeda sareng ibadah salat anu sanesna. Sok aya pengumuman teh jam 11 mula kan. Komo kapungkur mah aya bedug naon disebutna teh. Saya paneteg jam 11 dur. Urang teh posisi teh di sawah, aya di kebon, aya di pasar. Ulah ti sawah keur babalidug langsung lompat ka mana? Ka masjid, da lain sari'u ieu mah. Tapi kacai heula neangan kasampurnaan, milarian acuk nu bodas, milarian sesengitan heula sing sampurna da ieu mah parentahna ge is'au. Jadi ada usaha untuk menyempurnakan heula. Jadi berbeda dengan fi'il amar sari'u. Ari sari'u mah harita keneh. Urang misalkan kaceplosan nyarios bohong, begitu sadar ieu teh doraka harita keneh ulah engke heula wudu heula istighfarna henteu harita keneh urang istighfar. Itu wasari'u. Jadi ku Allah tos disebatkeun wallahu indahu husnul ma'ab. Kamari diuningakeun tong bitaan, tong kabita bisi ningali jalmi-jalmi kafir disenangkeun ku Allah. Jalmi-jalmi kafir kahayangna dianteur ku Allah, ulah kabita. Allah ngagaduhan tempat nu leuwih gaya bahkan pangsae-saena tempat pangbalikan nyaeta sawarga. Urang kudu gura giru ngudag kana eta tempat teh kitu nya. Ulah diengke-engke cenah ngudag sawarga teh da bisi maot manten. Bisi teu kaburu da urang teu terang iraha euy. Nya gambaran sawarga kamari tos didugikeun kaindahanana, eusina, penghunina, bahkan aya wa azwajum mutahharatun. Nya ada pasangan-pasangan yang menanti kita, yang perempuan yang disucikan. Waridwanun penuh dengan keriduan, mau aya kekecewaan di ditu mah. Ya. Misalkan tukang tahajud, nu tahajudna loba jeung nu tahajudna saalit sami asup ka surga. Duh, urang mah kecewa euy. Moal aya bahasa kecewa sadayana ge ridho teh rasa naon? Terus ngaraos cekap lah, ridho. Ridwanun. Ya Allah. Nah,
Saha wae sih calon-calon penghuni nu tiasa lebet ka sawarga nu disebatkeun ku Allah. Ieu disebatan hiji-hijina kriteria calon ahli surga. Di antawisna hiji hamba-hamba Allah nu bakal lebet ka surga teh alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Nu kahiji kantenan modal nu paling utama adalah keimanan. Hari iman syaratna teu cekap ku pateka dan wungkul tapi wajib pikeun ngucapkeunana sehingga di dia dijelaskeun Rabbana innana amanna kudu iman. Aya jalmi sodakohna rajin tulungna babantuna sae ka cida tapi teu nyandak iman moal lebet ka surga. Jika aya jalmi teu daftar heula ka sakolana ai ka sakolana mah rajin si eta teh batur asup milu asup batur diajar milu diajar ngan teu daftar heula tuh dah atuh batur meunang ijazah si eta mah teu meunang ijazah. Aya jalma kafir bageurna alah batan jalma muslim tapi da teu daftar heula teu ngucapkeun 2 kalimat syahadat wayahna bae da. Ibadahna geunan ditolak ku Allah sanajan pipilueun miluan puasa batur puasa milu puasa si eta teh. Waktuna zakat manehna ngaluarkeun bea sarua jiga muslim. Eta kumaha? Meunang pahala di akhirat kacida moalna. Tapi da Allah mah maha adil, bakal diburuhan ku Allah di mana? Di dunya. Minimalna eta jalma bakal dimulyakeun ku sakabeh manusia. Da jalma bager pasti dimulyakeun. Minimalna eta jalma bakal disebut jalma bager. Moal anu sieunun moal anu teuing ku eta jalma. Aya pangabutuh dibarantuan ku sarea. Eta we buruhna mah keur di dunya cekap. Anapun ngarap-ngarap surganya wayahna kudu ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Nu mawi di dieu dipayunkeun Rabbana innana amanna. Jadi syarat anu kahiji calon penghuni surga teh kudu ngagaduhan kaimanan. Sing iman. Keur urang syukuran urang sadaya tos diimankeun ku Allah. Tapi di sagedengeun orang roja lebet ka sawarga urang kudu khauf sabab iman teh aya coplok aya hanan aya naik aya turuna bahkan bisa coplok iman ti hiji jalma teh ieu nu urang kedah dijaga. Faghfir lana dzunubana. Nu kadua masih aya harapan jalma nu loba dosa tapi ditarima tobatna ku Gusti Allah. Kenging ampunan ti Gusti Allah kajeun teuing dosa salaput ulu asalkeun eta jalma taubat kalawan taubatan nasuha maka eta jalmi dihampura dosana terbuka pintu sawarga. Jadi dosana seueur tapi tobat anu sanyana maka siaplah tos kenging eta tiket wa qina azabannar salametkeun Gusti jaga abdi Gusti tina siksaan sineuna. Nu salajengna calon penghuni sawarga teh nu bakal menikmati tempat pangbalikan nu pangsaena nyaeta as-sabirina. Eta mah jalmi teh ageung kasobaranana. Ari ibadahna mah teu sapira lah nu wajibna be si eta mah dukanya istimewa duka henteu ngan dikersakeun ku Allah eta jalma salila hirupna balangsak jeung balangsak usaha rugi deui tapi dikersakeun ku Allah ngagaduhan jiwa sabar. Naon ari ngaran sabar? Ai sabar cek istilah mah didul jaza. Tarang ngarasula jadi pasihan karugian tara kekeleuweuh tara bebeja tara kumaha cicing bae kitu nya dibere panyakit tara ngarasula tara ambek-ambekan tara kumaha eta jalma sabar. Maka ketika hamba Allah nuju diuji ku musibah
diuji ku bencana, diuji ku masalah ekonomi, masalah naon bae kitu nya. Eta teh hakikat nama Allah nurunkeun taraje keur naek ka sawarga sing sabar gitu ulah ngaran Rasulullah. As-sabirin ta ari ngaran sabar di dieu dina penafsiranana ala taati wa anil maksiati. Jalmi pisurgaeun hiji sabar nikreuh ngeureuyeuh ngajalankeun taat ka Gusti Allah. Sanu hayang atuh gugah tengah wengi ngalaksanakeun tahajud. Sahanu resep atuh maca Quran. Sahanu hayang atuh ngabagi-bagi sedekah, tapi da sabar ieu teh piwarangan Allah. Diturutkeun we parentah Allah eta teh. Aya ladang sabarna si eta teh. Allah kataji resepkeun ku ladang sabarna migawe taat. Naon ngaji ka cangkeul-cangkeul ngabandungan jalma nu ngocoblak ku sabar nahan cangkeulna eta teh matak mukakeun pantos sawargana. Wa anil maksiati jeung deui sabar ku ninggalkeun maksiat. Ieu keur ahli maksiat nya upami dina usul fikih macan tangtu nya jalma model urang nya model simkuring misalkeunana menang ganjaran teu abdi ninggalkeun tina mabok teu meunang simkuring mah. Da menang ganjaran ninggalkeun mabok teh keur jalma nu beuki mabok. Gitu. Aya jalma mabok nu tukang mabok teh disampakeun minuman teh hareupeun. Hayang hatena teh hayang nginum. Ya. Keur duaan jeung simkuring nu hiji tukang mabok abdi mah nu tara mabok. Begitu dijagarakeun aya minuman mana nu menang pahala? Duanana teu nginum, nu menang pahala nu mana? Nu beuki. Itu nu beuki eta menang pahala. Da urang mah tadina ge teu beuki. Jalmi nu bisa nahan tina ngalakukeun kamaksiatan, getek ngalakukeun dosa. Nah, begitu urang kuat nahana melek naon muka meletek pintu sawargana Allah. Calon ahli sawarga jalma nu bisa nahan tina wassadiqina salajengna jalmi anu bener-bener kaimananana. Kita mengenal ayah sahabat anu kenging gelar as-siddiq nyaeta Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Aya patarosan hari Sayyidina Umar kalebet siddiqin henteu lebet. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali siddiqin lebet. Imana teh tos dugi kana tingkat siddiqin ngan kanjengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah disebat Sayyidus Siddiqin penghuluna itu atanapi naonna pimpinanana kaum siddiqin. Ai kaum siddiqin mah geus moal aya tunya tanya deui. Begitu aya piwarangan aya wahyu ti Allah A langsung. Aya piwarangan ti Rasul B langsung. Moal aya pertanyaan moal diengke-engke cirina siddiqin masa pertos kitu. Ya. Bahkan ngalemna Kanjeng Nabi ka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lamun bae ditimbang cina iman jalma saalam dunya jeung iman Abu Bakar keukeuh berat keneh iman Abu Bakar. Kaimanana. Itu hadirin. Bahkan upami urang cenah ngarendeng sareng Abu Bakar, ya, urang ngarendeng sareng Abu Bakar bakal kadangu ngagolakna qalbu Abu Bakar baket kusieun ku Gusti Allah. Kadangu cenah dadana teh ngagolakna. Kitu nya. Untuk kadangu ngik-ngikan. Golak ya bakat kusieun ku Gusti Allah. Jalmi nu ngagaduhan sifat siddiqin. Eta teh para sahabat unggul henteu ya. Manusia akhir zaman ge bisa janten anjeunna ngagaduhan sifat siddiqin. Begitu maot dina detik eta anjeunna keur dina makom siddiqin, lebet kana golongan siddiqin. Ya. Contoh kapungkur aya sahabiyah, ya aya sahabat perempuan anjeunna yakin bakat ku cinta ka Kanjeng Rasul diancam ku carogena mun bener maneh cinta ka Rasul tu asup cenah kana hawu paragi ngadamel roti
Taku sabab anjeunna hoyong ngabuktoskeun, ya Allah abi mah leres cinta ka Kanjeng Rasul. Langsung lompat lebet kana hawu badag anu nuju seuneuna ngabebela gitu. Terus lebet ka dinya. Apina dikeresakeun disalametkeun ku Allah harita. Ngan upami tea mah eta si perempuan begitu lebet kana naon? Kana hawu tuluy meninggal, maka eta si perempuan teh lebet kana golongan siddiqin. Karena dia melakukan lain nekat eta mah. Karena keyakinan ya, karena keyakinan yang benar. Keyakinan anu leres itu dina imana, maka eta istri lamun teh mah ngantunkeun dina lebet hawu kaduruk dina waktos harita lebet kana golongan siddiq. Aya deui wal qanitina. Wal qanitina ay al muti'ina. Pintu sawarga akan terbuka bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Al-qanitin berasal dari kata kunut. Ari kunut teh jalmi nu kurah ngadeg ibadah ka Gusti Allah. Tukang nyaring ti peuting lain nyaring wungkul tapi ya. Tukang ngalaksanakeun ibadah nyeurekeun salat kitu nya. Salat sunat ra'ah, salat deui eta al-qanitin namina. Calon ahli sawarga. Mangga urang aya dina jajaran nu mana teh. Siddiqin cenah urang masuk aya keneh ragu. Al-qanitin urang mah sarare bae. Gitu. Sugan asobirinnya. Itu atuh kedah milih ya kedah aya urang di antawis anu ieu. Kalebet jami nu sabar sing gede kasabaran ulah. Gede ambek. Wal mungfiqin atuh tah mungfiqin jalmi nu kurah infak resep sedekah eta ge pantos sawarga terbuka. Calon ahli sawarga adalah al mungfiqin. Nu resep ngainfakkeun sebagian hartana. Janten upami non bedana cenah infak sareng sedekah. Kalau infak itu lebih kepada berbentuk fisik. Ya, artos, keusik, besi, sumping besi teh. Ya. Naon benda-benda lah bersifat fisik itu infak. Ya. Namina infak. Nafkah itu kan harus berbentuk fisik. Nah, ai sedekah mah sok sanaos berbentuk nah henteu fisik. Senyum adalah sedekah, ulah infak hade. Sedekah kalau betna sedekah mah tiasa berbentuk fisik, bisa berbentuk ilmu, nya sedekah ku ilmu, sedekah ku gumujeng ku senyum itu bisa termasuk sedekah. Ulah dilebetkeun kana kotak infak ngadon gelenyu kana naon? Kana kotak amalnya diajak seuri cenah infak. Teu kaji. Sedekah itu ya boleh ilmu, emutan, tanagi, bebas, lebih umum. Tapi upami infak mah berbentuk benda atau fisik. Wal mustaghfirina. Jadi keur ngudag sawarga mangga ku sedekah ku infak. Wal mustaghfirina atanapi ngudag sawarga teh ku nyeueurkeun istighfar. Nyeueurkeun istighfar. Jalmi-jalmi nu nyuhunkeun ampunan ka Allah Subhanahu wa taala. Iraha bil ashari dina waktu sahur. Janari. Janari teh lain setengah genep. Ya. Jadi tos lewat tina tengah malam. Tanapi langkung tina tengah malam. Di akhir sepertiga malam terakhir. Di jam 2, 3, 4. Garugah dina waktu sarita, zikir, istighfar, maka eta aya peluang keur eta jalmi terbukana pintu sawarga. Nah geuning meuni di asharan di dieu atual mustaghfirin we wungkul sing loba istighfar. Kitu nya. Pangna di dieu di lebelan ku lapad ashar margi cenah kusot bizikri li annaha waktul goflah. Karena waktu janari teh waktuna goflah, waktu gapleh.
waktuna poho ka Gusti Allah. Di tengah-tengah manusia banyak yang terlelap tidur. Ya, jadi upami sinyal genan geuningannya keur loba nu make mah eta teh rada lelet karena sinyal teh. Tapi ketika jarang yang memakai, wah belenyeng gitu nuju browsing teh gitu bro. Nuju browsing gampil. Maka dina waktu sahur itu kalebet jalmi-jalmi anu dikersakeun ku Allah dina waktu sahur nya dina sepertiga terakhir dia bangun memohon ampunan kepada Allah eta Allah kataji ke jalmi nu eta sehingga terbuka pintu sawargana. Waladatin naum keur enak-enakna sare cenah waktu sahur teh. Keur ngeureunahna pisan sare urang kari-kari gugah istighfar nyuhunkeun pangampura. Aya hadis saur Kanjeng Rasul teh bahkan aya dina deba gini kan. Anu mana teh yazaluna fil istighfari wa nan dina debana sanes dina bari janjinya Allah teh lungsur artosna Allah ngalungsurkeun rahmatna itu milarian mana jalma nu keur ngadoa bakal diijabah ku kami. Bisi aya jalma aya pangabutuh rek ditedunan ku kami. Bisi aya jalma nu menta pangampura bakal dihampura ku kami. Iraha eta teh dina waktu sahur. Waktu anu mahal ka tidak. Waktos sateuacan netepan subuh eta teh waktos tidak mustajab. Mawi garugah dina waktu eta sing harirup ngaradeg nyuhunkeun pangampura ka Allah. Nah eta janten jalmi-jalmi anu insyaallah janten penghuni surga nya hiji ngagaduhan iman anu kiat kitu nya nu kadua sabar nya ageung kasabaran sabar dina taat sabar tina migawe maksiat atanapi sabar keuna ku musibah teras ngagaduhan kakiatan kangge ngalaksanakeun taat ka Allah daek infak oge jalmi-jalmi anu getol istighfar maka keur jalmi-jalmi nu eta aya bahan keur janten ahli. Mudah-mudahan orang kalebet kana golongan rajin. Amin ya rabbal alamin. Allah.